daku sehat. Anu sehat mah tuang ge raos ka pasar, raos pake hees, raos pake bentak, raos pake usaha, raos pake ka mana-mana, raos keur nu sehat. Pertanyaanna simpel, ku sarerege ka harti teu kudu pake Quran teh kudu. Dari mana kamu mendapatkan sehat itu? Hadian urang nu diciptakeun ku urang mung sakieu, apakah bisa jadi modal jaga meunang ridho Allah? Itu jawabannya aya di diri urang masing. Makanya nu disebut ibadah itu adalah perbuatan baik, ucapan baik, hati anu baik karena Allah. Jadi gerak-gerik naon wae, tingkah laku naon wae anu dihubungkeun ka Rasulullah eta ibadah namanya. Ya. Lamun tatangga misalkeun ka urang ieu aya tatangga geus boga beas 2 poe urang aya leuwih. Eta kan lain salat dina ukuran lahiriah. Urang dibere misalkeun sareter. Bahkan Mbah Maimun mah barangkali kita hidup di dunia yang sekian puluh tahun dengan sholat kita tidak bisa mendapatkan ridho, dengan ngaji kita tidak bisa mendapatkan ridho, barangkali mendapatkan ridho Allah teh kunulungan saleter kata tangan. Eta ieu begitu diproses teh sholat urang teh ada model kieu sholat urang tuh diproses sholat teh melompong, diproses zakat teh aya, diproses amal-amal yang lain pun teh aya, tapi tetap beda akhirat urang teh butuh banget sadayana makhluk karena karidoan sama keridoan Allah. Boro-boro di akhirat, di dunia wae urang sangat membutuhkan jadinya sangat membutuhkan anu ku Allah dijanjikan. Seperti mana doa yang dijabah, awak hayang sehat, di penting hayang sehat, di beurang hayang sehat, kalau berjalan di luar imah di jero hayang salamet jeung sabangsa. Apakah kita bisa menciptakan semua itu? Tidak bisa. Itu sadayana ayat di Allah Ta'ala. Tah di dunia wae urang teh butuh ka Allah teh sadayana. Butuh, tapi kenapa kok orang butuh ke Allah, kok orangnya jauh jeung saha? Nah ini pertanyaan nih misalnya. Kalau saja kita membutuhkan sesuatu hal dari seseorang, deh, misalkan kita orang butuh uang kasih ieu, butuh beas kasih ieu, butuh anu kasih ieu, ini yang punya lalu kita jauhi dia, apakah itu akan memberikan apa yang kita inginkan orang tersebut? Jawabannya moal. Tasa bener di awak urang teh boro-boro di akhirat kenelah bisi ibu teu percaya ka akhirat ya mah. Kenelah bisi ibu teu percaya ka jero kubur. Di dunia wae urang teh butuh usaha. Butuh ku Allah teh butuh usaha. Mana yang kita mampu, yang kita bisa tatkala kita menginginkan sesuatu, sementara kita bisa mengadakan, mana itu semuanya tidak ada. Kalaupun kita bisa mikir, itu hanya diberikan oleh Allah kemampuan untuk berpikir saja. Kita diberikan otak, ada otak bisa dipakai mikir, aya otak nu cicing wae, itu semuanya adalah berdasarkan kehendak Allah. Wa kulluhum biyadillah wa iradatillah. Semuanya itu adalah kehendak Allah. Ya. Jadi di dunia teh sangat membutuhkan Allah teh usadana. Gitu. Ngan urang teh kadang-kadang sok poho teuing mau pohokeun. Da geuning pamerena mah ti Gusti teh di daharan kurang kalpege. Gusti mere sehat, kurang dipake ieu, dipake anu dipake itu dipake ieu ka pasar ge ceuk paribasana ieu sehat mah ti isuk balik magrib ge kuat. Leres kan? Da ku sehat.
Anu sehat mah tuang ge raos ka pasar, raos pake hees, raos pake bentak, raos pake usaha, raos pake ka mana-mana, raos keur nu sehat. Pertanyaanna simpel ku sarere ge ka harti teu kudu pake Quran cek bener. Dari mana kamu mendapatkan nasihat itu? Jawab, dari mana? Allah. Lalu pertanyaannya kenapa? Loh kok pemberian Allah yang begitu banyak? Yang lain-lainnya andai kata kita tahu Allah memberikan 2 mata dengan bentaknya, Allah memberikan 2 cepil dengan pendengarannya, Allah memberikan 2 tangan dengan gerakannya, Allah memberikan 2 kaki dengan langkahnya. Itu semua kita tidak bisa untuk mengadakan. Sadayana sarerea boro-boro Islam, orang kafir sekalipun dia pun tahu bahwa itu bukan kita yang mengadakan. Bukan dari makanan 4 sehat 5 sempurna kita bisa gerak, bukan dari makanan 4 sehat 5 sempurna kita bisa melihat, bukan dari makanan 4 sehat 5 sempurna kita bisa berjalan dengan enak. Itu bukan. Tapi kita harus mengakui dan meyakini itu semua adalah pemberian Allah, anugerah Allah yang tanpa dipinta Allah sudah menyediakannya. Allah sudah menyediakan. Ayo orang kan seutak seutik di mana boga ka nyeri, boga ka hayang, terus cita-cita can terlaksana, jual dina hati teh Allah mah beda ka abdi mah. Dari situ. Nah, ada itu mah salat ge tara, ngaji ge tara, tapi usahana maju, duitna loba. Tuh kan? Urang kan minang gitu. Duh, Gusti kieu-kieu teh mah abdi teh lah di dunia teh tos we abdi teh mending tuh loba gitu. Sementara dia itu tidak tahu. Kalau saja orang berpikir, makanya Allah tuh Allah memberikan akal tuh bukan untuk didiemin, tapi untuk dipikir. Kalau orang berpikir, pasti dia akan ketemu jalannya. Jadi orang terlalu tinggi kemauannya. Hayang ke surga, hayang itu terlalu tinggi kemauannya. Urusan surga itu adalah urusan akhirat. Kalau orang di dunia mengikuti aturan Allah dan dia berjalan dari rel yang menuju surga, pasti di akhirat kembalinya ke mana? Surga. Kita buktikan aja, masa depan itu bukan untuk dilamun, tapi untuk dijalani. Nah guys, biarkan saja. Ya mah dilamun ugal poe, da moal kapanggih kita cekolot oge tukang ngalamun, moal ngalaman. Laras kita imah dilamun. Hayang boga duit loba dilamun, hayang boga pemajikan dilamun, ente teh dilamun. Jalani, ngajalani ya carilah. Laras kita kudu dilamun. Komo lamun jelema sok ngalamun tereh kolot bisa. Entak sok aya jelema umurna 25 tahun tapi ditinggali beungeut siga 70 tahun. Naon sababna? Da ente mal ngalamun. Jadi orang banyak melamun itu ibu bapak sadayana jadi cahaya wajahnya Allah hilangkan. Na'udzubillahi min murung kieu. Nyekel gado we kieu. Bere dahar godeg, manek dahar moal. Mana reka mana? Reka hareup. Mana tas di mana? Tas di tukang. Itu akibat banyak melamun. Tapi pribados mung gitu, teh mantak pribados si paribu sadayana sok leuleumpangan. Ya, sok ngajak. Ya kayak ibu saten ayeuna we teu ngajak jarah teh kusabab situasina sapertos kieu. Pribados pernah ya mawa hiji jamaah ti prakawin nepi kaboga anak geus 5 can pernah ngerasa bahagia jeung istrina, begitu dibere bahagia ku Allah sababna ti mana? Ti pangandaran. Nafas di sana. Bawa ke pangandaran ku pribados ka ditu.
Apan jelema mah teu nyaho-naon manya cenah jarah bari kara anu kumaha maneh we da tujuan hate jelema beda jeung panyangka urang. Makana lamun cek pribados lamun ibu geus boga niat alus itu pasti di depan ada jeleknya. Dengan jelek itu orang teu kudu sieun geus boga niat naon. Ari itu aya dicekelan nabi aya dipake kasieun jelema jadi teu nyambung. Karena sente aya dicekel nabi innamal a'malu binniyati, sesungguhnya orang yang berbuat apa saja jadinya perkara apa saja itu bagaimana yang dia niatkan. Cek letahna teh begitu melaksanakan apa yang dia niatkan, di depan dia ketemulah gitu ya dengan sesuatu yang bukan dia inginkan, yang bukan dia harapkan, sehingga perjalanan tersebut dia terpengaruh. Ya mana teh tong getol teh ngaji. Mana mah ka ditu ngaji, ka dieu ngaji coba tur teu bisa bajarkeun pangetolna kumaha. Da anggar mana ka surga mah cenah dalain ku ngaji. Kunaon atuh ke surga teh? Hanya ku karidoan Gusti. Menang karidoan Gusti disababan ku ngaji aja gitu. Oh. Jadi ieu tah usadena. Balik deui kana tadi. Bisi ya Allah teu nyaah ka saha? Ka urang. Bisi ieu mah ibu sadena. Ada ieu menang abdi ti mana? Karena ieu menang mikiran abdi, apaan ente teh bisa mikir teh dibisakeun ku saha? Ku Gusti. Ieu menang nyokot abdi, apaan leungeun ente teh dikitukeun teh ku saha? Ku Gusti. Terus maneh nepi ka dieu, tuh jadi maneh we biasanya. Ibu ka dieu, apaan dilengkahkeun teh ku saha? Ku Gusti. Sadayana wa kulluhum biyadillah wa iradatillah. Semua yang kita punya terus dipakai alat untuk sehari-hari itu sadayana pemberian saha? Pemberian Allah. Maka wajar para ulama, maka wajar para wali, beliau membela dan tidak lepas hati dan lisannya berzikir kepada Allah karena beliau merasa apa yang ada di tubuhnya baik dohir maupun batin dia tidak mampu mengadakannya. Itu semua karena Allah. Jadi jangan membanggakan naon. Lamun lain abdi mah naon. Da moal anggeus ieu teh, ieu mah pedah abdi weh. Kan? Itu banyak di sadayana. Orang yang keluar dari lidahnya berbicara seperti itu sehingga dia tidak merasa apakah bicara itu akan baik baginya. Ternyata kalau sudah dia tahu tentang pengajian, dia berbicara lamun teu ku dewek moal kieu, itu keluar daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Na'udzubillahi min. Mentakna urang maboga la haula wala quwata illa dibentakkeun ku Allah, dipeuremkeun, digebatkeun ku Allah. Naon atuh urang dibere kitu? Ye geus nyaho cenah. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَاللَّهُ عَلَمِ مُرَادِهِ بِذَلِكَ. Demi Allah, coba sana. Demi zat nu maha agung, wallahu akhrajakum. Allah ngaluarkeun aranjeun sadayana. Katanya ngaluarkan bapak-bapak, ibu-ibu gubrak ke alam dunia, nu jadi pelantara ibu urang sarerea, nu jadi pelantara sababna aya alam ke alam dunia teh urang teh ku indung urang teh gubrak ke alam dunia sehingga di alam dunia teh ieunya eta teh ceurik sabarana ibu sadayana. Orang teker di jero mah tidak berbuat dosa,
dijeremah eling ka Allah terus, eling ka Rasulullah terus, maka digubrakan ke alam yang penuh dengan sesuatu yang akan membawa dirinya rugi. Itu oa-oa teh manehna ceurik bisi teu bisa mawa hirup di jalan Allah. Itu arti oa-oa. Ayo urang mah orok oa-oa teh naon? Atuh wah. Ya, tak oa-oa teh hartina teh anjeunna gubrak ka alam dunia. Alam dunia inilah banyak syaitan, dan alam dunia inilah penentuan seseorang barometer dia selamat atau sebaliknya setelah dia hidup di dunia. Maka takutlah bayi itu, sehingga oh ya Allah mencegah sampai abdi gubrakan ke alam nu seperti kia, alam dunia yang penuh banyak sesuatu yang merugikan diri saya. Kalau saja saya tidak bisa membawa diri saya dan jauh dengan ulama-ulama Allah dan jauh dengan orang-orang yang soleh, maka merugilah kami di dunia ini. Itu cek oa-oa teh. Bisi hayang apal naon eusin naon? Oa-oa teh gitu. Geuning alam dunia teh kieu, direret ka gigir pidorakeun, direret ka kenca pidorakeun, direret ka hareup pidorakeun, direret ka luhur pidorakeun, ka handap pidorakeun, keur beunta pidorakeun, keur beunta oge, keur beureum pidorakeun, keur beunta narikan eta orok teh. Wah, hayang balik deui ka jero beuteung misalnya. Ngan indung bapana teu ngarti. Rek dasupkeun deui moal mun keluar. Das pan moal kurang tips. Yo. Wah. Eta orok ieu indung bapana mah atuh wis eta mah. Duh, eta ningali orok naon? Padahal eta orok teh munajat jerona ti busayana, karena moal mungkin ieu cek orok pribadi di saat itu dia belum bisa berpikir yang lebih baik. Cek orok, kalaupun kita masuk aing ngaranna asup ka kandang mau mah ibu sadar nyajan bisa silat oge, baret-baret wae mah beunah. Laras teh udah abdi mah bisa silat, sok atuh mana bisa silat gitu. Najan urang bisa silat, bisa nangkis maung, bisa lompat di maung, aing ngaranna asup ka kandang mau mah minimal baret urang. Laras inilah alam dunia. Maka Nabi geus nyarios li'annal insan makhlul khata manusia. Torojol aya dalil ka urang. Teangan ilmu, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal, itu untuk membenahi, untuk membenarkan bahwa yang diucapkan ke waktu bayi teh supaya selamat di dunia ikuti ieu tah. Itu ibu saya bisa apa? Terus begitu gebrak ke alam dunia, orang tuanya lupa akan satu didikan yang menyelamatkan dia. Tidak disuruh pengajian, tidak salat, tidak salat, tidak wauh ke Allah, tidak maca Quran. Itu yang merugi bukan saja orang tuanya, tapi itu bisa merugikan daripada putra jeung orang tua jaga di akhirat. Tuh, ibu sadaya. Boga anak aya di mana ibu sadaya anu can bisa ngaji yasin acan ibu sadaya. Apakah lamun ge jaga urang lamun maot urang sadaya aya dipangajikeun dipangajikeun yasin ku tatangga mah ku batur kudu make duit wae jeung kudu minimal dibere Indomie 3 siki terus. Aiku anak mah teu kudu dibere Indomie usih. Anak teh hidang sorangan mang salatkeun tahajud, mang salatkeun hadiah, mang macakeun surat Yasin dan lain-lainnya. Itu adalah satu kebahagiaan yang semua mayit setelah mati dia mengharapkan doa daripada anaknya. Begitu anak dah ngadoa maca surat Yasin, kaya na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Nepika wa ilaihi. Terus eta budak nu saleh teh ngangkat barengan ya Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim.
Abdi ngaos surat Yasin di awal duwi ka akhir 83 ayat manawi nu leres dibaca ku abdi sing jadi pahala khususkeun pangdugikeun ya Allah ka ibu abdi anu parantos ngantunkeun ngaranna anu bin anu eta ku Allah langsung dicabut ganjaran Yasin nu dibaca ku anak urang. Andai kata itu ibu kita sedang disiksa oleh Allah, maka Allah akan memberhentikan dina waktu harita siksaan anak doa anakna. Bisa hayang apal mah ku doa anak. Maka cepatlah urang ulah sieun ku anak we sadaya. Ayeuna ku urang anak hayang anu dipangmeulikeun, hayang anu anukeun. Kalau saja di akhirat, di dunia saja dia sudah memusingkan bapaknya, sudah memusingkan indungnya, di akhirat akan menyiksa kepada kedua orang tuanya. Naudzubillahi min. Itu pasti ibu saudara. Maka beruntunglah orang lamun boga budak daek ngaji, boga budak daek anu bahkan cek di nasara lamun budak urang kebluk wae salat sintrek. Sintrek ibu saudara. Aduh dikubur mah entong asuwa entong waka ngasupkeun entong waka nyerioskeun siksaan neraka atau entong waka ieu mah nyaritakeun siksaan kubur wae. Siksaan kubur lamun jelema ditanya ku Allah Ta'ala nu diwakilkeun ka malaikat munkar wan nakir 5 pertanyaan teu bisa ngajawab apan digebukna ke ibu sadena mebesna teh 7 hasta. Bayangkeun ku urang sadena mebes selep ka handap geus mebes teh lain di atap dicongkel deui misalnya digebuk deui nepi ka iraha eta ila yaumil kiamah can asup ka neraka eta. Bayangkeun ku sadaya karena kita belum tentu punya umur 100 tahun. Kita ini sebetulnya saat ieu daek ngaji, saat ieu urang ayeuna daek manakib, itu adalah salah satu jalan proses yang baik sehingga bisa melebur dosa-dosa anu ketukang. Kesempatan yang baik yang mungkin pula urang salah sahareup teu bisa amprep sugan ku salah saeuna atau ku malam Sabtu ayeuna sehingga segala sesuatu yang diucapkan melalui lidah kita menjadi dosa atau sesuatu pekerjaan yang kita kerjakan menjadi dosa sugan ku ieu teh ku Allah dilebur dosa urang sadayana. Tujuan urang sakitu Ustaz. So, kita kan yang dicari itu ujungna nih Ustaz. Wih, bener sarerege butuh kunaon? Butuh. Tapi jangan sampai keluar daripada rel yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu. Ya pribados ka santri wae titah neangan duit. Mun ibu teu percaya bisa ditanya seorang santri. Maneh teu cukup bisa ngaji unggul. Sabab di dunia urusan moal beres kecuali kunaon? Ku duit. Keur santri teh ieu bisa hayang apal mah pake pangledekan ku sareng oke. Maneh hayang ka santri naonna? Sakola teu bisa beli gaji henteu hayang ngadon naon maneh ka ditu loba eta kitu. Maka pribados ka deui santri maneh ulah bisa ngaji wunggul tapi kudu bisa nembongkeun ka jalmi kita mampu apa yang dicapai orang lain di sana kita pun mampu. Terus ibu sadayana boro-boro ka santri pribados mah kaya ka putranya lira ibu sadayana tarat biar tarat can pernah diberi artos tarat kalau hayang ngarokok sendiri hayang jajan sorangan lamun ukur bisa kieu wae kasaha kamu kapan berpikirnya coba situ ieu sadayana bisi ieu bisa kanan bisa terus ieu sadayana santri nu sok maos di dieu mentak jarang nu kuat di masalah sana sabab naon hese ieu sadayana hese di dieu teu salat pasti diomongkeun unggal poe henteu diomongkeun pasti diguyur ku cai ieu sadayana lamun pundung jor ku maneh balik oge. Itu kenapa seperti itu ngadidikna sabab junjunan sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan merasakan orang bahagia dunia dan akhirat itu wa ba'da tarbiyatuhum laisa qabla tarbiyatihim i'lamu was'adu bikum la ilaha alaikum itu wa ba'da tarbiyatikum laisa qabla tarbiyatikum. Jadi orang akan merasakan bahagia, akan merasakan hidup teh bener asa hirup
kedua orang tua di mana anak orang geus dididik tur eta didikan nepal di putra orang sehingga terwujudlah satu keinginan yang diharapkan orang tuanya, yaitu disebut teh putra anu soleh, anak anu soleh. Tuh ibu sadayana, aduh kumaha tuh dah santri we Ustaz. Jadi baru nyaritakeun santri teh da santri we. Itunya aya nyaritakeun yang santri mah moal doraka beres juga. Da pribados apal sapopoe. Nya da pribados malah mau disebutkeun ustaz teh lain sarasana bisa santri da dahar bareng jeung santri, hees bareng jeung santri, ngaroko bareng jeung santri, digawe bareng jeung santri ibu sadayana. Ngan mandi wungkul tara bareng jeung santri teh. Terus ieu bisa jeung santri, ngobrol jeung santri, ngopi jeung santri, ngan teh dah teu sapotong ewang rokok jeung santri. Karena pribados alim sarasna disebut kiai, sabab kiai mah resikona berat, tapi lamun disebut santri mah lepat oge dihampura ku Allah taala. Sabab abuya kantos nyarioskeun keur waktos pribados naos. Aing madak tong disebut kiai ajengan aing mah yang disebutkeun santri nepi ka paeh cenah. Sabab santri mah aya tilu, hiji santri teh sitrul aurat. Jadi santri mah tukang nutupan asari, dang itu eta santri. Kang sukeun santri mah tukang nutupan aurat. Aya aurat lalaki di mana? Di tuur nepikeun ka bujal, ditutupi. Pan santri mah unggal poe ge ngongkoyang naon samping we teu make samping calana sontok eta santri mah kitu bisa nemeh pagawean kitu sabab lamun teu ditutupan dosa. Misalkeun santri arateul gagaro we tur kieu najan eueuh nu liwat menyontokeun nya diangkat ka di gogoran anger we dosa sabab eta naon aurat. Ai urang mah salaki geus lain gagaro tur deui make calana pokek sakieu lempang ke jalan sih tahu. Nah naonan itu apakah tidak dosa? Dosa itu sudah. Dosa itu sudah. Tuh bisa. Hiji sutrul. Lamun istri sutrul auratna mana? Kecuali dampal pandanganna jeung naon? Wajahna. Sutrul aurat teh kitu. Tutupan aurat rek sare tutupan aurat. Oda abi mah sare cenah. Lamun urang diyakinkeun dina sare bakal terbuka aurat urang, sameme sare geus dosa urang teh. Mentak rek sare kudu make celana sakieu terus disimbut. Kitu ibu sadayana eta pagawean santri. Rek teu diganjar kumaha da unggal poe nu diparentah ku Allah dipigawe. Ai jelema nutupan aurat berarti migawe parentahan Allah sanes. Tuh nutupan aurat. Terus kaduana aya santri tahna teh kitanya santri tarkul maksiat. Santri mah boro-boro kitu ibu sadayana ngomongnya jarang cici ngalamun, lain ngalamun tapakur ka santri mah. Dai ngalamun mah leungeunna kana gado ibu sadayana. Ai ngalamun mah menghayal sesuatu yang tidak mungkin akan terjadi di lamun kumanehna. Ira abdi boga imah gede, ira abdi boga pamajikan geulis, ira abdi boga duit loba. Nu kitu mah ngalamun. Ai tapakur mah ngomongkeun nu rek ditincak urang, bagaimana nanti dikubur, bagaimana nanti di alam masa kumaha lamun abdi ayeuna bodoh kitu dihareup bakal kumaha. Itu ngaranna tapakur eta mah. Tara maksiat ibu sadayana. Tara nonton TV, kelingan nonton YouTube bungkul. Tara nonton TV mas. Primanos we ka imah, lamun ka imah ka jero ada paling diliwat teh TV. Tara nonton TV. Ngan nonton naon? Nonton YouTube we unggal poe. Gitu. Yo selain nonton YouTube mah asal ulah ngaguru ka YouTube we bisa. Sabla mun urang ngaguru ka utub ribu dikubur ditanya guru sa waman syekhuka syekhuhu syekh YouTubi wa syekh Googli wa syekh Facebooki wa syekh WA jeung syekh sajeng lain-lain ieu ngaguru mah kudu kieu we tanu bener mah Yusuf aya tah
tarkul maksiat sifatna teh kitu, tara maksiat cici. Lamun ditanya ngajawab, oh nu nanya manaon cici mentak hiji dua we jeung patung cici tah eta santri busadena sakalin ngomong muka Quran a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim toha kadang ku baturan sia karak sabulan geus ngomong toha apa diwasolkeun maca bismillah kana surat toha dasar rege bakal gitu cek santri teh balikan deui be maneh sok guru sia cenah guru maca Quran ka